Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Bapak Ibu juri jeung lerencangan nuku sim abdi dipika hormat nepangkeun sim abdi nami Alarizeron bade ngadongeng dina jeje carita sasakola talaga warna. Mangga wilujeng ngadangukeun kieu Sabar sih. Iya ya. Zaman baheula di daerah Puncak Bogor leuwih tepatna di lamping Gunung Lemoh sabodoreun pagunungan Mega Mendung aya seji karajaan anu ngaranna Kuta Tanggehan. Ngaran karajaan ieu teh asalna tina kecap kuta nu mimoga hati tempat jeung tanggehan nu artina andelan. Karajaan ieu ge sok disebut kerajaan Kemuning Kemangi. Karajaan Kuta Tanggehan dipimpin ku saurang raja Prabu Swarnalaya nu istrina Prameswari nu ngaranna Ratu Purbamana. Di mangsa kapamimpinana karajaan ieu teh kakoncara damai, subur, makmur, jeung tentrem. Teuing joge kaluarga anu kakurangan kadaharan. Masya Allah. Namun sanajan kitu Prabu Swarnalaya jeung Prameswari can ngarasa kumaha. Sabab mang tahun-tahun lilana kawin marahna tacan dikarunian putra. Padahal segala cara geus dilakukeun saperti minuman jamu tradisional nepi ka minta saran ka panasihat karajaan. Tapi anger we teu aya hasilna. Saterusna raja mutuskeun pikeun tatapa di guha. Sanggeus babaraha lilana akhirna raja menang hiji wangsit ku hiji ti anu kawasa. Sanggeus babaraha bulan akhirna Prameswari teh ngandung jeung ngalahkan putri anu geulis kacida nu dibere ngaran Nyi Ajeng Gilang Dinukmi atawa sok disebut oge Putri Ayu Kencana Ungu. Ku saking nyana ka putrina sagala kahayangna diturutkeun kabeh. Da pugu anak hiji-hijina saparantos dina rumaja sang raja ngayakeun pesta jeung mere hadiah ku mangrupa kalung. Tapi Nyi Ajeng Gilang Dinukmi kalambungan narima eta kala dipicin jeung dialungkeun nepi kalung teu belian eta aur-auran. Tungtungna indungna ceurik eureun-eureun. Bareng ajeng kitu aya seji kajadian di mana aya lili gede ngoyakeun bumi jeung kaluar cai tina jero taneuh. Nu beuki lila beuki gedean. Nepi ka akhirna ngalelepkeun karajaan Kuta Tanggehan jeung sagala eusina. Di jero talaga sok mencarkeun cahya warna-warni. Nu cek beja mah asalna tina kalangan Belantea. Kusabab kitu talaga eta dingaranan Talaga Warna nu aya di Mega Mendung Puncak Bogor. Tah pamirsa, hikmah tina ieu dongeng teh urang kadang ngajenan kana sagala lupa pamere atawa dia kisah wae. Boh ti kolot, boh ti batur eta teh haketna rezeki ti anu kawasa. Jauhkeun sifat leungas anu bakal ngarugikeun awak sorangan. Sakitu anu kapihatur kelang langkungna nyuhunkeun dihapunten. Hatur nuhun ka para juri, para guru jeung sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget.